Orang nginum dengan kondisi mobil yang hancur, kirain saya kamu mati. Mabok lah biasa. Iya, malaikat mencabut nyawa atau lain. Antum kamana wae? Ya bos, Hese euy napa gitu gawe ya nama lumayan lah. Alhamdulillah. Sibuk jadi itu kan baheula oge anggar we gawe mah gawe. Terus entertain aya tetep baheula. Ayeuna mah gawe tapi entertain eueuh hese. Mau menyebutkan entertain teh, jadi ingat masa lalu, orang teh ayeuna keur diajar bager bro, sedang tidak menjauhi orang-orang yang suka entertain, tapi orang berusaha ada orang yang entertain, ayolah, tapi orang temiluannya gitu bro. Kan ngabaturan unggul gitu. Ngabaturan unggul ciga LC gitu. Kan LC gitunya ngabaturan tapi tenginum kan, balik we dibere duit gitu. Enak kan orang keur diajar bro, enak teh diajar lebih baik, belajar tanggung jawab akan diri sendiri heulanya. Da aya nama jomblo, aya nama kersorangan gitu. Nah, alhamdulillah lah gitu. Mulai banyak hal yang harus ditinggalin gitunya. Bukan maksud mau ninggalin teman-teman yang masih senang entertain gitu. Walaupun orangnya sok kadang kangen gitu ya, anjir barudak keur ngararumpul hayang panggihan gitu. Tapi lamun kondisina barudak keur henteu beralkohol mah cigana orang nongkrong lah, ngan apa sorangan lah gitunya. Dengan kondisi ayeuna mah di gaweana kan keluar kota gitu, alhamdulillah. Lain bisa aya naonnya, mungkin pasti rata-rata jelemanya aya alasan tertentu gitu. Aya alasan tertentu maksudnya ketika bisa sedrastis itu meninggalkan, kan biasanya mah aya masa orang sekolot gitu kan. Ada alasan-alasan tertentu. Naon sih anu nyieun alasan antum bisa, karena memang susah ya ningali orang beberapa orang lain anu ngejauh dan bahkan sampai ka kolot wae masih gitu. Jadi momennya itu beberapa tahun ke belakangnya orang orang katakan di masih Allah sayang gitu ke orang gitu ya. Orang nginum tabrakan, alhamdulillah nepikeun ka maut gitu. Dengan kondisi mobil yang hancur, kaca nepikeun ka peupus, orang bahkan orang setempat pun bilang kirain saya kamu mati. Anu didinya teh. Eta orang bener-bener skip lah, geus teu ingat pisan gitunya. Bahkan pada kejadian itu kan orang sempat manggihan maneh oge kan, minta dek di baturan gitu. Baturan naon? Baturan mabok lah biasa. Kan kebenaran maneh ke di luar kota kan pada saat eta nya itu kan salah satu kasih sayang ti Allah gitunya yang tidak orang sadari gitu. Emang si kejadian tabrakan itu setragis pisan gitu atau kumaha, bisa diceritakan tadi? Jadi awal mulana kumaha? orang
nginum Gilbey jeung obat sih. Urang dibaturan jeung obat nginum jeung Gilbey obat deui jeung DM 3 lembar urang sorangan beak eta DM. 3 lembar berarti 30 sikil lah, 30 butir. Kan lamun misalnya kita tarik mundur kuduna urang geusan meureun geus maot tidinya keneh gitu nya. Dengan kapasitas orang menggunakan obat-obatan yang terlalu banyak gitu nya kuduna geus overdosis gitu. Bener sih overdosis, cuman eta ayeuna mungkin biasanya di awal-awal orang nyahonya orang osok gitu bala osok make nyosok nggak sari butir kan bahasana. Terus tapi itu selalu gitu maksudnya eta ya pengaruh naon sih? Orang kangen intina orang kangen jeung budak tapi tapi teu dibere panggih jeung budak. Galau lah gitu. Karena nuku orang sayang tinggal budak orang hungkul kan bahasa eta orang keur ngaduda kan. Cir orang hayang panggih jeung budak dengan kondisi orang boga duit, budak hayang milu jeung orang lah. Ayo sakola jeung orang mampu ya gitu. Jangan ngemere budak orang gitu. Dan pada akhirnya teu dibere kan gitu. Teu dibere panggih ku. Teu dibere panggih acan lah gitu. Oke. Nya kan orang baheula berpikir ketika orang aya masalah orang menyelesaikan masalah orang ku salat gitunya baheula mah orang selesaikan masalah orang boti gitu dengan lingkungan gawean orang pas di Braga orang jualan alkohol oge gitu buy one get one nya enggeus dede beli ya kan enak tuh minum orang dengan maneh curhat ya kan biasalah untuk aing kan bapak pakar curhat dukun curhatnya gitu balik eta mau mobil orang geber sih emang geus los lah gitu sika gebur ngebet geber penting pisan kayana penting pisan berarti lowong lah jalan lowong orang ingat ngalaunan teh pas di Laswi nya aya rel kereta api kan di Laswi orang ngalaunan di dinya hungkul sesana orang geber kecot mobil di parapatan McD yang di Buah Batu karena orang kan kontrak di Cijagra kan parapatan Buah Batu belok ke kiri kan enakeun tah ngecot di dinya teh di tengahkeun tah urang nyokotna cepet ke tengah nenggar teh di Bandung Aya Center cepet tunggal jadi aya dua nu hiji mah tihang listrik badag nu hiji mah tihang anu warna koneng jeung rambu-rambu tulisan angkot eta nu pejet nama eta pejet pisan jeung nu tengah nenggar kanu tihang listrik nu badag nu warna hideung aya hiji-hijina tihang listrik di dinya eta nu katenggarna mobil teh ngabeledug atuh Den ngabeledug tarik gitu matak aya pertanyaan ti security di dinya saya kira kamu mati deh luas lah orangnya cing baik tapi orang teu kuna naon ieu gitu baliklah gitu orang pasti cicing di kontrakan ge berpikir anjing orang hirup kene teh sih tapi mobil eta di derek mobil di derek orang ngepikeun kanyubit nyiwitan diri sorangan gitu. Polisi untung. Aya polisi. Mobil teu nyahoan antum. Nyahoan orang ngomong. Orang ngomong ke polisina saya kerja di tempat dugem. Saya balik kerja dan saya buru-buru. Orang ngomongnya gitu. Tapi harita teu zaman ayeuna ya. Tahun harita teu zaman baheula. Ayeuna mah pasti wah rame ayeuna. Wah, berkepanjangan gitu. Tapi cigana lamun misalnya eta ditarik mundur gitu ya. Kejadian eta aya bahan viral oge gitu. Cuman ya teu kudu nepi ka viral soalna mobilna ge geus di bengkel jeung urang ge pernah sempat ke tempat bengkelna ditanyakeun ieu mobil rek dibenerkeun teh mahal. Pak, mahal ternyata curang benerkeun nya geus lah. Kilo we cuk urang teh. Urang nyokot mesinnya jual mesinna unggul.
Jeung anu bikin orang bener-bener orang kudu stop minuman alkohol teh. Yang pertama, orang tabrakan kehilangan anak, jeung orang tabrakan deui pas di dago. Eta jarak sebenarnya setelah kejadian di mobil Teh 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tapi sempat berhenti lah. Sempat berhenti alkohol lah. Sempat berhenti lah. Terus Bahkan orang sempat belajar lah. Belajarnya lamun ikutan kajian gitu. Orang leuwih ninggalin ukara itu. Ya mungkin balik deh dengan tingkat iman orang yang masih dari angka 1 sampai 10 masih kene 2. Ketika orang di lingkungan yang masih wow gitunya. Jadi gimana teh Masih selain kene naik turun. keluar asup gitu. Jika ke toilet iman teh gitu. Kurang gitu kan gimana bahasa itu kan. Ketika panggil jeung barudak cing keur ngarainum ayo nginum gitu. Yang pas kejadian berak meninggal orang stuck anjis. Galau lah orang. Kebetulan orang ngejabat di sebuah organisasi oge gitu. Jadinya orang kan geus lila teu nginum. Orang barudak apalun orang geus teu nginum. Ngan poe eta orang nginum kopi, Bro. Pas nginum kopina ngeunah. Suruput nepi ka beak nah kopi teh teu eun nginum deui, Bro. Nah ieu kopi eun nginum. Itu bang, segan. Kakak yang minum, masa dede mau minum? Iya. Orang kan minum, baru kajian kopi sorangan deui akhirna. Geus beres ngopi, tenggorokan aneh nih. Ceket nih. Duh, kayaknya intimen enak. Jam 10 pagi, beres-beres minum alkohol teh, nepi ka jam 1 malam. Tisuk-isuk berarti. Tisuk-isuk. Dan itu teh repeat dulu beli. Terakhir orang minum di Jalan Jurang, orang inget kan di Jalan Jurang minum. Jeung pas di Jalan Jurang, orang jeung aya jeung hiji anggota di organisasi teh ngebahas bab misteri oge gitu. Yang manehna nah apal abi bobogaan padahal orang teu ngomong, Bro. Jadi orang refleks teh gini. Cing, maneh nah hararandeutnya cing teh. Terus nu mimilu jeung maneh keren euy. Cuk mana teh? Refleks, Bro. Tapi itu bisa jadi dalam pengaruh alkohol. Bisa jadi dalam pengaruh alkohol, ya kan? Tapi itu obrolan eta teh nyambung gitu. Nyambungna ketika orang teh ngobrolkeun nu di cepengan ku manehna gitu. Bahkan manehna oge ngomong, "Oh, Bang Ijol oge keren yang ngejagainnya." Gitu, Bro. Jadi saling gitu. Aya bahasana teh wah manya sih da orang teu ngarasakeun orang bisa cegah kitu curang teh karena orang polos gitu tidak mempelajari hal yang seperti itu. Singkat cerita orang bubar lah. Balik sababaraha motor ke handap terus gegeberan lah biasa gigit ikannya da sepi kan jalan teh gigit ikan gegeberan ugal-ugalan. Bubar misah-misah orang ka simpang belok ka kiri ka luhur sorangan. Geber lah da motor ngeunaheun ya. Geber urang teh ti handap teh dot. Nepikeun terminal Dago, urang ngalaunan. Terminal Dago, urang ngalaunan. Nah, apa teh ngalaunan? Aing inget euy. Di naon namana teh Dago Bengkok. Anu ka kiri mah ka Dago Giri, anu ka kanan mah ka Pakar. Di dinya teh suka bakal kejadian tabrakan. Walaupun keur nginum inget keneh. Inget keneh kan kitu, Bro. Ade. Set. Orang teh ngalaunan we. Setelah tidinya, orang teh inget justru. Bang we. Jauh tabrakan we. Nabrak tunggul keur cicing kurang tabrak. Berarti posisinya di sisi. Jadi motor teh kita tak kanu tunggul. Jebret, da kiri teh beak. Si bodi kiri teh motor teh. Berusut ka handap. Ieu cigana ka kiri teh nenggar tunggul motor jeung ku ieu karena ieu teh masih nyeri nepi ka ayeuna ieu masih nyeri oge.
Urang tuh agrag jeung urang nu aneh na karena itu udah jam setengah 2-an ya. Lamun anu ka pasar Simpang eta jam 3-an rata-rata jam 3 kaluhur pas aya nu kasih ka pasar ya. Ieu jam 2-an, jam 2 kurang setengah 2 malah. Urang teu nyaho eta saha. Ditanya, "Kunaon, A?" "Geubis abis seueur teuing minum alkohol." "Bade uih ka mana?" "Ka Pakar." "Nop we urang teh leungit." Udang deui, "Ih, saha?" Masih Urang didinya kan ya? masih didinya keneh sih, urang teh pingsan. Udang deui, nah urang di dieu, urang sainget ngahurungkeun motor, cing motor teh hurung-hurung. Cicing teh urang teh ngahulang weh. Teu lila urang aya di imah. Oh, Urang ka imah, urang teh leumpang standar duakeun motor weh. berarti masih diharap di imah, harap imah, acan di imah, jero imah eta teh. Naonna Pas inget-inget deui teh. urang inget-inget deui teh geus ngadorong motor ditandarkeun motor. Posisi di mana? Di imah ieu imah urang. Di handap kan aya tempat parkir motor gini. Berarti henteu di jero imahnya, Henteu. masih di lingkungan imah. Di lingkungan Ya. imah urang nyetandarkeun motor. Nu anehna kan dengan urang nyarinya. Si motor bisa distandarduakeun, Bro. Oh. Standarduakeun lempang weh. Lamun misalna urang duaan, make sense eta motor bisa standar 2. Asup urang ka imah keketrok nanya, "Lemu dari mana?" Baru kurang rapat bawa mabok san. Geus weh asup urang teh. Da urang teh nyaho jeung sasaha. Pas ku urang ditanyakeun ka urut pamajikan, "Aya aku semalam dianterin siapa?" "Kamu sendiri." Sorangan. Berarti teu inget proses perjalanan tina TKP ka imah teh. Teu inget. Da motor gitu hurung. Oke. Berarti lamun aya, oke kita pikir logika heula nya. Mun aya nu nganterkeun, moal mungkin nyaho imah. Betul. KTP eta KTP. KTP dinya. Tapi urang teu mawa tas lendang. Oh gitu, teu mau Tas identitas. lendang jeung urang mah di imah. Teu mau identitas. Teu mau ada urang deuk ngomong lagi ada rapat di Pakar. Oke. Jeung Jadi sampai akhirnya teu nyaho. urang teu nyaho. Terus lamun misalkeun anu kenal jeung urang pun oge kondisina geus harare. Pasti ngobrol. Jeung pasti ngomong isu pagetona. Malam minggu lah orang rapat gitu, rapat berikutnya pasti panggih karena ada setelah orang kejadian labuh teh sebulan kemudian teh dek aya anniversary. Kuduna pas rapat panggih ngobrol. Kamari aya jo labuh ku si ieu dianterin ka imah. Kuduna aya bahasa eta dan itu sampai saat ini teman-teman di organisasi kita apa kejadian orang labuh. Keren. Berarti kalau alam ya bisa jadinya malaikat Ya, kan? pertolongan dari Allah Dari ya. Allah gitu kan. Tapi antum percaya dengan adanya naonnya usuma ieu teh kodam gitu kan. Ada maung biskuat gitu atau ada lamun kita bicara hodamnya yang orang rasain orang teboga naon gitu. Bahkan ya orang kayak gelas kosong weh. Lamun mun teh mah urang bobogaan geus kumaha gitu. Cuman ketika orang urgent dan orang menang masalah, alhamdulillah teh selamat wae. Contoh ayalah zaman-zaman keributan ketika ke peperangan kudu nama kakacrak gitunya. Urang mah eueuh ngaleungit kan angkot kabur aing mah cari aman atau mah. Jadi itu serius. Jadi orang bahasa itu ramai lah, tong terang jeung warga lah. Ngaranna jeung warga pasti eleh. Nah, akhirnya orang nyumput jadinya. Pas digebugan dan
jual datang jelema kade tong di kumaha nu ieu mah dibawa balik we. Urang teh nyaho eta saha. Pas geus teu lila, urang nyadarnya urang ditungtun di anu lurus maka Bojongkoneng belokan kiri. Tadi dinya kejadian ribut mana. Urang tadi bawa ka gang. Set bawa ka gang. Urang nyadar kan urang di cepengan leungeun. Pas ngalieu ini aing cepengan leungeun jeung saha? Eueuh. Coba mun urang kita berbicara hodamnya. Saha eta gitu. Nah itu teh pernah berulang kali terjadi seperti itu. Oke. Ya Allah alam lah intinya mah pertolongan Allah gitu ya. Tapi di beberapa kejadiannya ya, contoh tadi ada kejadian tabrakan 2 kali tabrakan, secara logika mah ya mungkin bisa meninggal atau sampai cacat gitu kan. Aya hikmah tuh sih di kejadian itu. Hikmah terbesar nama tabrakan terakhir. Nya walau alam bisawabnya urang oge pas cing ieu malaikat mencabut nyawa lain gitu. Nyamperkeun urang lain ternyata. Oh ini nu nganterkeun urang yang baik gitu. Dan pada akhirnya ieu titik balik urang kudu ngadeketkeun diri ka Allah gitu. Karena pada saat kejadian eta tidinya urang makin sadar, makin yakin gitu. Ayana Allah gitu. Ayana pertolongan ti Allah gitu. Tidinya ya urang mulai urang kan baheula hijrah. Ya lain hijrahnya hijrah lah yang menangkeun pamajikan. Baheula Allah dibere kan. Nah, pada saat urang geus kejadian eta urang janji ka diri urang, ya Allah urang teh geus dibere budak lalaki walaupun Allah dicokot gitunya. Ya Allah, abi niat hijrah, abi niat memperbaiki diri jeung Allah gitu. Merekatkeun diri urang hayang bener-bener urang jeung Allah lah gitu. Urang embel-embel urang hayang naon gitu. Nu terpenting mah urang hayang menangkeun Allah jeung Rasulna gitu. Dan pada akhirnya urang menangkeun semangat untuk kadinya gitu. Ketika orang menangkan semangat juga gitu, asbab doanya walau alam bisawab gitu ya, ngadoa ke Allah, ya Allah, abi hayang nu terbaik, Allah, asli. Karena hanya makhluk sombong yang tidak berdoa kepada Allah. Itu yang orang pelajari gitunya. Pas orang berdoa eta selama 3 hari di itikaf 3 hari waktu itu teh ngadoa di cash ku Allah. Di cash orang cerai jeung pamajikan. Bedana. Tapi bedana cerai orang jeung nu kamari, nu terakhir, jeung nu mimiti jauh berbeda deh. Nu ayeuna ceraina orang jauh lebih tenang. Orang lebih tenang, ibadah orang lebih tenang. Orang gawe lebih tenang gitu. Menafkahi anak orang lebih tenang karena orang boga resiko anak-anak kan gitunya yang harus selalu dibiayai gitu. Yang orang lebih tenang gitu ayeuna. Beda jeung pas jeung nikah gitu. Ada satu yang padahal orang kan diajar hijrah gitunya, diajar jauh lebih baik. Tapi nothing gitu. Teu naon kosong we gitu. Nu mindsetna teh duit, aya duit. Tuh. Padahal hari-hari orang boga duit. Bahkan menurut pemajikan orang kan gawe boga duit gitu. Tapi kurang gitu. Nah, setelah orang ngeusan jeung manehna orang sadar ternyata orang tidak ada rasa bersyukur. Itu kesalahan orang yang orang akui, salah satu kesalahan fatal ketika kita tidak bersyukur gitu. Jadi baheula mah hidup itu saukur cari duit lalu mati gitu. Gitu. Kalau sekarang orang ibadah
ibadah orang anu digaji ku Allah gitu. Jadi orang nu naikeun ibadah anu ngagajina Allah gitu. Ketika orang butuh, alhamdulillah ku Allah dibere gitu. Seberapapun itu, orang can pernah nepikeun ngalaman, aduh, kumahanya euy isuk pagi tuh orang teh kieu. Karena kalau misalnya diruntut, setiap manusia mana sorangan apalah gitu. Kebutuhan jelema ciga kumahanya. Ketika ku orang teh isukan lusa isukan deui kudu aya sekian dan itu teh jadi mindset kudu aya duit dulu kan. Tapi ketika orang ya Allah enjing pageto abi peryogi artos geus we. Ada atau tidak nya orang yang geus lah gitu. Ayana misalnya nangan 50.000 atau 20.000 nya geus gitu. Kapasitas Allah merena kesakitu poeta gitu. Tapi dengan dibarengi ku ikhtiar kan. Dengan ikhtiar, nya kurang kan ciga ayeuna kan gawe oge gitu. Nah, berarti si si klub ieu masih. Alhamdulillah. Klub naon sih teh? Monrekar. Monrekar. Tinggal lihat. Sarua kan mana ge Monrekar. Orang udah aktif, tuh guys expire tinggal. Oh iya Monrekar teh. Orang karek nyaho soalnya. Aji. Kan mana oge dulu di Monrekar. Jadi alhamdulillah ya itu dihayang-hayang. Justru baheula orang hayang jadi ketua umum lah. Atau menjadi ketua Indonesia gitu. Cuman ku Allah teh dipilih jeung didinya. Malah orang balik hijrahna orang ti Dago, tah hijrah ieu karek hijrah ti Dago ka Ujung Berung. Orang ngaji lah di Ujung Berung, Bro. Nya ayeuna teh keur diajar. Ketika orang mulai mendekatkan diri jeung Allah, ku Allah dibere jalan gitu. Bab gawe, bahkan orang di organisasi ayeuna jadi kabid rohani gitunya. Alhamdulillah gitu. Pilihan dari Allah kan eta mah anu teh dihayang-hayang gitu. Untuk bisa orang hayang nama jadi hankam ke gitu atau jadi sekjen ke gitu atau jadi ketua lah di timur. Tapi orang teka pikiran kadinya. Bahkan ku Allah teh di orang dikirimna udah kamu jadi kabid rohani aja. Karena mungkin gitunya ya jalannya Allah lah gitu. Mungkin teman-teman di sana teh perlu orang-orang yang sedikitnya belajar rohani juga, mempelajari ilmu agama juga gitu. Meh teh kabeh budak gangster lah lain organisasi kayak budak gangster teh orakan kabeh gitu. Ternyata ada nih yang udah hijrahnya, ada nih orang-orang yang geng motor itu yang udah belajar lebih baik gitu. Makanya Ijul sendiri sering cerita ke anak-anak, kalian tahu nggak kenapa saya hijrah? Kenapa saya belajar lebih baik? Kalau kalian masih melakukan hal itu, jangan menunggu azab dari Allah. Lain teguran, bro. Azab, teguran yang azab kade. Ya. Nah, banyaklah guru-guru yang mengatakan, yang kamu kerjakan, yang kamu dapatkan itu teguran apa azab. Contoh gini, orang orakan ya gegeberan, jebret potong syukuran. Dan dikategorikan ke mana? Azab atau teguran. Lamun teguran mah maneh tongku keberan wae labu gurusuk nya lecet-lecet make sense, itu bisa dikatakan teguran. Tapi lamun misalkan nepikeun ka potong jeung diamputasi, tidak menutup kemungkinan itu azab dari Allah. Ya. Gitu. Iya, di gambaran kecilnya gitu. Tapi walau-walau soabnya gitu. Kebenarannya mah sorry bising salah. Dan kurang aya hiji gitu yang harus ditekankan kepada teman-teman yang nanti ingin berhijrah, ingin yang memperbaiki diri. Coba memperbaiki diri benar-benar karena Allah, bukan karena hijrah ingin punya harta, hijrah ingin mempunyai pasangan. Karena hadis mengatakan barang siapa dia berhijrah untuk harta, maka Allah akan berikan. Barang siapa dia berhijrah untuk mendapatkan pasangan,
dia akan diberikan pasangan, maka hijrahnya akan terhenti. Jadi sebaik-baiknya hijrahlah untuk Allah, demi Allah.